اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagainya kepada 10 almarhum Syekh Abdullah Barok bin Muhammad radhiyallahu anhu. Panggilan pada panjulan kebenaran rahmannya. Jawabannya hujur kait kesadaran murid-murid pemegang istiqamah Quran. Moga-moga dikira-kira kewajiban masing-masing rahayu sama panjangnya. Ulah ayat dapat kanjeng bicaranya. Oke, menjadi pepayung negara silakan dikambianana keagunganana tiasa dan tayungan kesalahan abdi-abdina nauban kasarayatna di paparan kerajaan kadebaran kalimatan tulisin majuki dohir batin jangan simpuling menjadi panangan torekat tulisan sabarnya nah mungkin kegedelan wajah kesedang murid-murid masih ada di segala ulama wilayah terkena agama dia menjaga eta luarana kaulan sapantasna samisinya guru itu mencontoh terkecil keimanan terdapat cara berpikir keluasaan terhadap agama jeung negara ta'akkad ilahi lu ngabulikeun perintah dina agama jeung negara ingat kabeh murid-murid ulah kabur kupang menyuk nafsu kagendam kupang setan sina awas kana jalan mata pengparkir kana perintah agama jeung negara sina terikan diri bisi katariku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sadaya anggur mah buktikeun kahadian tina karean tina hangga tina kasucian kahiji kasalureun ulangan bosalureun hartana atawa darajatna boh dina kabogaana kudu aku jeung batu-batu kadua kasasama tegas kababasan ulang dina sagala-galana ulah rek saya sabalikna kuluan kabarengan dina ini ngalakukeun perintah agama jeung negara
ulah jadi petunjukan pacenganan bisi kasih pendidikan aja alim anu hatina jadi bila salawatna di dunia nepi akhirat badan upaya hati juga kajiru kasana pun ulah aya nahina atau hanya dalam katulika mencari kajian sabarik dahulu heman kalawan kali doang malah senang rasanya gembira hatina hatina rasa rumah gembira rasa kepapat pemanas alun dituntun dituyun nasihat anu malu rumah sakit genun bisa napak tina jalan keadaan kapan karupan kita miskin kudu berhati supaya turun di bersih serta lain mereka nganyatakeun hati ulang sama geura rasakeun awan bulan suranan kasina ngaripna hati anu dina kakulanan anu mata kulanan kajodonan geunah dewek puterian da fakir miskin teh lain kayang suranan itu kana dipanen tak itu bisa manusia kehidupan masa caranya dan sejak bangsa sahabat bunga nantikan yang Nabi Adam alaihissalam menyebutkan ayat 70 surat Isra anu pisu dalam dia kajian oleh dalam kami kadulan Adam jangan kami nyebarkan sekali daratan bagi lautan jangan dia kami kamalan anak anu ayat darat jangan lalunya jeung kami mutamakeun kamalan anak malah lebih utama di makhluk aluseuna. Jadi hati ayat nyata aku jeung batu-batu ulah ayat kuciwana nurunkeun ayat surat Al-Maidah anu sundana terus ditulungan jeung batuna goreng kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara dosa-dosa melampakna sabalikna ulah ditulungan karena jalan pendosaan dan perburuan terhadap perintah agama jeung negara. Sebagai agama seagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat genep agama angin kerajaan agama kuring jumlah tak jadi papasean kudu aku jeung batu-batu tapi ulah campur gering dalam terbuka kita logor dari yang jauh ulah serti buana lalu ulangan tertentu tentu saja di akhirnya karena memakai tugenah terhadap badan ulah masing-masing tapak amal perbuatan anak ina surat An-Nahl ayat 112 tentang anukia buat kalau kita paling contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina eta tempat kudu aman sentosa gempah-gempah logi nabi kali-kali pendudukna nu icinganana udah dari makanan mati pangeran maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan loba kasusah loba kaliki jeung sajabana itu teh semata-mata pegawaian maranehanana ulangan itu cakabe murid-murid kudu ala pikir jeung pamili dinanya dalam keadaan lahir batin dunia akhirat jangan dengan nyawa bentak jasad ulah jadi kebengkahan anu jubri cager daya ya panggilan ulang sarana tolekat bodohnya nak sabatnya amakeun kalawan nya karena hotel segala kehadiran dogi batin keningkan segala kagoleng anu batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu biru pamuduk abdu digoda kudana setan dia wasiat berdasarkan bisa boleh supaya di keselamatan dunia lalu akhirat Pak Surabaya bulan Februari 1950 genap ia wasiat kasih tentang saya alih-alih ditawin bangsa guru Kiai Aman Raibu Wabah Tajul Arifin Kododrono rangkaian mutiara kaiji ulah mewah bola manusia zaman kedua ulah jalakin karena pengajaran batul ketiga ulah marisa kuri batul kaopat ulah pada sila upama kamana kudu akhir kajama
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baitihi al-kirami ajmain. Asyhadu lillahi rabbil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'minu minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karamiyin wa syuhada'i was shalihin wa kulli wasabiqin wa ila ru'yatin ala qaumin Allahumma salamun ila yaumiddin. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rabbika wa alaina imanina bi mudari wa amar wa usmana wa ali wa ila baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'in ila yaumiddin. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rabbika mujtahidin wa muqallidin bidin wa ulama'i rasyidin wa qurra'in mukhlisin wa nidajin wa adilin. Wajahnya kerana sesuatu yang mungkin tidak baik boleh bagi orang yang muslim dan muslimin masyarakat kita mampu diambil ayat yang semua Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rabbika rabbil qadirin sabatiya wa jami'i ahli tadbirullah subhanahu wa ta'ala bil alamin asri syai'in abdul qadirin wa asri sadaqatin jari qadri wa asri jama'a karim sabati syai'in ila jami'i qadri syai'in sabi Sesuai yang syariah dengan Nabi Senda Maulina Kabadi Wahadati Mati Rabbani Wahadati Senda Mutaram Jamu Wahadati Muhammad Wahadati Senda Mukaram Jaman Syahid Rabbatan Yu'alaihin Syuri wa Turin Alifin Alaihi Malaikin Al-Mu'jibul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sulaila al-walidina wa waliditu wa masyayna wa masyaytu ma wajna wa matitu wa manazna ilaina. Wa liman amruna alaina wa liman awsana hadana wa lana innaka bina 'alimul khayri syai'un ilaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bima syarika rabbil alamin yamina ila syukri min sabilillah wa min waladi adam ila yaumil qiyamah. Syaikhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam
أسمع الناس إلى الناس كبر فتبقى الذي يوازن في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله غير لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع منه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنال برحمة فيجب الرحمة وبالغاية وأجمل برغاية وأسرة بيسر وقرآن بغير خير وعلى آله وصحبه في كل همة ونفسك عدد كل مخلوق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال برحمة فيجب الرحمة وبالغاية وأجمل برغاية وأسرة بيسر وقرآن بغير خير وعلى آله وصحبه في كل همة ونفسك عدد كل مخلوق برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng pujian sampurna sareng pangapunten. Eta tetap kagungan Allah muga tabi abina muga darajatul baqi kanjina. Rahmat dan salam utami muga tetep kepada Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu. Kepada sekian nama mukjizat yang diutus dari rahmat kasih alam. Sareng kula wajina, sareng kasih sahabat, sareng kasih wajina Allah. Kepada keluarga kepada kira-kira kaum apa.
Maka ia satu kita pada pada mereka sebenarnya itu dengan Imam Sultan Al-Awliya Imam Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak mati di kita buku dalam di mana kita jadi, serta kita tak hadir di mana kita Abdul Qadir. Mudah-mudahan ada manfaat nafas saya dulu berpengawas atau nanti ngadaku. Kalau aku kan bagus nanti. Mudah-mudahan keberkahan kembali nanti Gusti Mahasiswa jika orang sadaya nafsu berapa. Dan Allah yang pada sudah ada. Dan juga Bapak sudah juga Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka keduanya ada segala di perdagangan saya berbagai. Hari ini perdagangan di negara saya, yaitu di negara bawaan Pakistan, di naungan KPID satu Ramadan tahun 470 Hijriah. Hari fokusnya di negara Baghdad kami 10 tahun mendapatkan Hijri. Jadi Yusufana 80 tahun. Di naungan ini perdagangan saya 5 karomah. Karomah kaji Ramadan Abu Qadir yaitu Abdi Soleh Musa Janaki. Ngimpen kasupingan kalau Nabi diiring ku sahabat dan serta imam-imam mustahidin serta para aulia. Terus kanjeng Nabi nimbalan kalau mana Syekh Abu Qadir dawanana hai Abu Soleh. Mana tu Gusti Allah paparin anak laki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasih Gusti. Gusti Allah jeung bakal menang pangkat nuhur dina pangkat kawalian seperti kaluhuran kaula dina pangkat anabian. Kalau kedua nabi-nabi oge sahabat kanjeng Nabi pada hubungan karamana sudah berbahagia yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultan awliya. Sareng sadaya nawang wali selain imam anu masuk eta di bawah putrana. Sareng dapat sampai anak bakal didampalkeun kana pundak wali-wali. Sareng sadaya wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna. Anu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah kana kawalian. Kalau bukan itu saya di pedagang dan nawangnya di pedagang Syekh Abdul Qadir di negara Jaya Amin sadayana pamagat. Adisana sadaya 100. Sadayana jadi wali. Sebab jadi amirina. Karomah engkau apa? Syekh Abdul Qadir di badan pedagang terkerhanginan. Siang di nasi Ramadan ananina sabina waktu kebodan. Karomah kalimah dinawalika Syekh Abdul Qadir katingalita pakran-pakran kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunggu anjeunna bade tunggang kana buruk dina wayah mibrad. Sareng waktu pada kena disarengan cahaya nuhada. Sehingga dalam dayaan buat ningali ari wasa ibuna Yusuf ibuna adita waktu sarta Yusuf negara tahun. Eta ini perkawis anu luar biasa. Al-Mansur Ali wa rahmatan wa ridwanan wa bidana biaswari di kulli waktu makan. Dan sultan oleh Allah dan serikut baruan wal musik somani dan Abdul Qadir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kemudian Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. اللهم باسمك الحسنى وباسمائنا بك الحسنى وباسمك والقادر المتكلم. طهر قلوبنا من كل وسيء بعيدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعمل على السنة والجماعة وشهد بها صدورنا ويسر بها امورنا وفارج بها امورنا واغفر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها امالنا وتقبل بها توبتنا واغفر بها توبتنا واغفر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك الكاذبين بمحمد المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا بعد شفاعته واشرنا في زمرته وفي كل المهاجرين وأسجى المسالكين وسلم يا أرحم الراحمين أصحاب الجبال والآبين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alhamdulillah kita ilmi kita amalia para prospek saya dimasukkan diserahkan mugia keberkahan kemudahan sedaya amin ya rabbal alamin. Bijakana acara nikmat ilmiah anu badhe diberikan berupa Ustaz Al-Badani namun saya akan diberikan nikmat ilmiah aya sababaraha hal anu badhe diberikan di bagian Kaptimmas Pak Sugiharto mangga nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua RW beserta jajaran, Bapak Ketua DKM, Bapak Ibu Kepala Masyarakat, warga, majelis taklim, dan Bapak kemudian juga hadir dari Ketua Forum RW Kelurahan Babakan Bulu, dan tidak lupa juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebelumnya kalau yang tidak hadir maupun bisa dihadir karena halangan kalau harus ada kegiatan di Kota Bandung bersama orang. Dan tidak lupa juga yang paling saya hormati Pak Ustaz yang sudah hadir di sini dan mungkin saya lupa menyebutkan nama Pak Ustaz. Pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini di hari yang insyaallah malam ke-17 kita masih diberikan kesehatan kesempatan yang bisa melaksanakan ibadah yang luar biasa ini. Tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena seperti kita tahu mungkin ada saudara-saudara kita yang sampai saat ini ada yang masih sakit belum bisa melaksanakan ibadah puasa, ada yang ada halangan yang lain sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah, tapi kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Salam serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, tadi terkait dengan kepada kita semua. Tentunya kita bersyukur ya karena peringatan Nuzul Quran ini di mana malam pertama Nabi menerima wahyu yang tidak sama menerima Al-Quran surah Al-Alaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya sedikit saja menyampaikan, tidak panjang lebar. Intinya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Karena memang tidak ada lagi yang saya sampaikan pasti berkaitan dengan keamanan di lingkungan. Jangan lupa, alhamdulillah juga Mas kerjasamanya Pak RW serta jajaran memasang spanduk-spanduk himbauan mengingatkan pada Bapak Ibu untuk tetap waspada, terutama pada saat ini. Kita tahu bahwa kita akan menghadapi Lebaran. Kumaha Bapak Ibu terus masih akan silok Lebaran aja. Terus kenging THR. Ya, diwakil mudah-mudahan THR. Nah, yang kita diwaspadai adalah orang-orang yang tidak berkenan berdoa, ya, mudah-mudahan tidak ada yang di sini dari doa yang tidak memiliki etikat baik datang ke sini melakukan tindakan pidana seperti pencurian dan lain-lain. Dan yang perlu kita waspadai menjelang Idul Fitri ini adalah kejahatan pencurian rumah, pencurian kendaraan, termasuk pencurian kekerasan atau curas atau begal ya, di jalan. Kita tahu bahwa sekarang manusia sekarang itu sudah di luar nalar ya, karena apa yang mereka perbuat asal gitu. Nah saja main gitu gitu kan. Nah dari dulu mana orang nyubit lah itu ya, nyubit jalan itu asal usah kalau biasa tuhan yang di sini dari ini kayak orangnya di akhirat ini hari akhirnya jual ayam naik nate ayam asal banget gitu kan. Jadi tidak perjalanan semakin berkembang. Mudah-mudahan yang ini insya Allah yang hadirnya di sini istilahnya siraman rohani nanti dari Pak Ustadznya menerima ilmu menguatkan iman orang lah, minimal orang tidak ucapan tidak perbuatan tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menjaga
juga putrinya. Sekarang yang namanya pengaruh dari internet, pengaruh dari pergaulan sehat itu, Bapak Ibu pasti hese atau belum sok yakin. Enak orang lain nama lebih pintar. Bapak Ibu bisa istilahnya di luar pesantren ada waktu lebih jago, terus deh. Bahkan lebih apa? Kamu di luar pesantren, ibu masuk sok tahu. Saya yang lebih tahu. Kurang kalian lebih hebat karena mereka lebih sering membuka internet dibanding Bapak Ibu yang fokus bekerja. Jadi titip Bapak Ibu yang punya anak-anaknya dijaga supaya dalam pergaulannya. Yang paling penting Bapak Ibu kalau malam Jumat, malam Sabtu sama malam Minggu ini pun bisa nunggu mulai kali SMP lah, minimal SMP, dulu SMA, dulu kuliah. Tolong dipantau kamu 10 kacangui di telepon jam garui ya, mari awal kemarin kira lampu sampai minggu kemarin kebetulan Yusuf 18 tahun nabrak pondok nama pot di sisi jalan, kayak di tengah jalan di sisi jalan ditabrak dengan kecepatan tinggi dengan bohel gitu kan, kamu 12 suami luka kondisinya bukan itu kan ditabrak kan hiji mau kan hiji kritis pembugikan tawuran lain hari kurang kali baca kui kamu supaya harus gede anu supaya akan nyonyok di telepon polisi kurang kali di rumah sakit itu ketika rumah kurang kali diamankan paling terus naik batu terus mau makan tapi boleh kurang gede gitu ya, kurang gede yang lain atau gitu mendingan mereka mah harus 10 tahun diakui gitu kan, enak salah satu pencegahan itu panggilan disimpulin sama dari orang jaga lingkungan elevan supaya tidak ada tenang namun dulu kita kayak Idul Fitri dulu kita satrasna mana pencurian, menamina kekerasan dalam rumah tangga, menamina tindak pidana lainnya ternyata tidak ada. Saya semua yang banyak lebar dan sosialisasi undang-undang baru kan yang undang-undang baru KUHP tahun 2020 tapi misalnya fokus nantinya pada banyak kayak mau ibadah sesana memperingati Nuzulul Quran ayana kurang nanti informasi tausiah di Pak Ustaz ya mungkin kita kehadiran kurang sadaya di video insyaallah internet ingin pahala ageng ingin waktu dalam kehadiran kurang sadayana sekali lagi bagi didoakan Bapak Ibu sehat serejeki kita bikin anak-anak bahagia. Saya itu disimpulin, aku terbilang rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril 'ilmi wal fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ilahi anta maksudi wa ridha ma tubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ma'in. Ikhwan walawan anu dimuliakan ku Allah, mukadimah di alam cekap wali panjang-panjang.
Kumargi waktos parantos tamu 10 kira. Margina jamaah sadayana geus laliput. Ari urang mah laliput teh pakat 8, penting mah laliput teh pakat 2. Jadi urang liput penting oge liput. Tetap cocok lagi meninggalnya monggo. Dapat hari ini bawa ngaji maka tidak kondusif, tidak aman dulu. Dari ngaji mah ayah penyakit nanti tilu hiji cam, 2 tun, 3 ayah gerak balik. Bisa 2. Itu apal penyakit, di mana apal penyakit, nyaho jamaah teh garing kabeh. Baru penyakit tun. Jamaah dimuliakeun ku Allah malam ayeuna teh malam naon? Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran dina ieu malam teh turuna Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna lamun cek ilmu bade mah majad tasrihiyah tabaiyah. Bimana anzalna bimana auhayna. Lamun ka urang mah disebut nanti bima alamna. Inna sajana Allah anzalna geus turunkeun Allah dina ieu malam teh naon diturunkeun teh Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh di mana? Ti Allah, ti Lauhil Mahfuz. Ti Lauhil Mahfuz diturunkeun ka Baitul Izzah. Ti Baitul Izzah ka Sama'id Dunya. Ari Sama'id Dunya di mana? Coba, sama ilunya di mana Bu? Di langit dunia. Ari maksud langit dunia teh lain langit nu ieu. Ieu mana minatnya sama'il ardi. Langit dan bumi ieu mah sama'il dunia. Berarti di sama'il dunia di mana sama'il dunia? Di alam malakut. Di alamna para malaikat. Kanjeng Rasul nampi Al-Qur'an teh di mana? Di mana? Nah, makana dina ieu penting teh turuna Al-Qur'an, maka syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Dan ieu bulan turuna Al-Qur'an. Anu eta Al-Qur'an teh sabaraha taun turuna? 23 tahun berangsur-angsur sekaligus. Maka di Al-Qur'an ada yang disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW ada suatu kejadian, ada pertanyaan dari orang kafir, Rasulullah berdiam. Setika itu turunlah Al-Qur'an sebagai jawaban. Itu yang disebut adalah asbabun nuzul. Yang kedua dalam Al-Qur'an ada disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ada yang disebut dengan nasakh mansukh. Nah, maka Al-Qur'an yang 6.666 ayat ini isinya ada 1000 ayat ya tentang wa'ad, 1000 ayat tentang wa'id, 1000-2000 ayat tentang kisah para nabi, 1000 ayat tentang halal dan haram, ya. Terus 66 ayat tentang zikir dan doa. Ini disimpulkan oleh para ulama. Maka dengan hitungan 6.666 ayat lain bernona, tapi ayatna. Karena Imam Al-Ghazali menghitung ayat itu ayat kauniyah, ayat kalamiyah, dihitung 6.666 ayat. Nah itu seputar Al-Qur'an. Apa
tujuannya hudan adalah petunjuk. Paman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, hidupnya tidak akan tersesat. Yang jadi permasalahan, Al-Quran itu tidak bisa dipahami serampangannya. Karena salah satu tanda ulama syuh pada akhir zaman adalah ulama yang mengartikan ayat hanya sebatas bahasa. Hari ini kan banyak orang memahami Al-Quran, diterjemahkan oleh sendiri, dipahami sendiri, tidak tahu mana yang sebetulnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi, man fasara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu binar. Barang siapa yang coba-coba menafsirkan Al-Quran menurut rohyunya, menurut akalnya, menurut pikirannya, siap-siap menjadi penghuni neraka. Makanya ulama-ulama terdahulu tarawantun kurang koreh karena Al-Quran. Dina kurang koreh nage cekap we maca tafsirna. Nah, gitu sebab bisi salah. Walaupun Al-Quran itu sudah lengkap dari segi bahasa itu luar biasa, tidak ada yang menandingi kehebatan Al-Quran. Sampai ibu jeung bapak berjanji tulisanna sarua Arab, bacana beda jeung Al-Quran. Al-Quran mah kana cegeulna tingeunan sok geura sanaos tulisanna sami, hurufna sami. Kenapa? Karena ini adalah kalam dari yang punya langit dan bumi, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran adalah pedoman bagi manusia yang beriman. Maka orang bersyukur dina malam nuzul Quran teh ngabungkeun deui kana abuna Al-Quran. Al-Quran harus dipahami bukan sekedar lafdiahnya, tapi harus sampai ke sirna. Kan aya lafaz, aya makna, nya aya sir. Tan hese teh kana sir ka Al-Quran. Ari lafaz mah banyak nu apa, loba nu katalan. Nu hese teh ngamalkeun makna Al-Quran nepi kana rasa. Al-Quran ngarasakeun kana diri. Jadi urang begitu maca bismillahirrahmanirrahim teh aldat Allah nu boga sifat Rahman jeung Rahim, pulasan jeung asihan, nyeureuk rasana tah jadi jalma teh Rahman Rahim nyaahan jeung berehan, nyaahna teu pilih bulu pandang rupa, boro-boro ka jalma resep kanu ngewa tetep nyaah teuh. Lebih karena rasa Al-Quran. Lamun nyaritakeun haram teu kudu dicari ku batur, dan lebih karena rasa eureun sorangan teu makati. Erek maksiat eureun sorangan, erek doraka eureun sorangan. Dina naon maca Al-Quran lebih karena rasa. Mantap jelema nu ngamalkeun ku si Al-Quran mah teu aya carekeun agama jeung nagara. Urang mah padahulu carekeun gede wae boro-boro ku agama pun negara ayo aya hukumna dan carekeun keneh. Eta kahareun jeung negara kahade pun kahareun kudu pake helm eta urang mah hoream we pake helm. Padahal negara teh nya bisi cilaka setidakna aya nu ngalindungi. Tuh mantap mana Al-Quran lamun urang dipelajari, dipahami, geus kudu jadi bageur hirup teh nu maca Quran mah. Ngan cekam jeung Nabi di akhir zaman banyak orang membaca Al-Quran. Al-Quran hanya sampai ke tenggorokan, tidak sampai kepada kaumnya. Jadi Al-Quran itu lebih ka dieu tah. Ngetukur di dieu. Dalil ayat diberegetan ari kalakuan jauh tina Quran. Kalakuan patojaya jeung Al-Quran. Sarua jeung ustadna. Beda ustadna ge tukang nyampaikeun, tukang nyampaikeun Al-Quran jeung di hadis. Ustaz titah bageur ka batur, ustaz na koret kan cepat aja ya. Ustaz titah berehan, ada ustaz teu berehan. Itu sedengkeun kudu bisa nyontohan ummatan wasyarta litakunu suhadalan nas. Nah, maka dina malam nuzulul Quran ieu turunna Al-Quran teh dina tanggal berapa? 17 Ramadan. Kamana ala qalbi
karena qauluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak inna anzalna bimana auhayna bimana alamna geus ngajarkeun Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad kana Al-Qur'an. Tos balik deui. Jadi dina bulan Ramadan teh aya nuzulul Quran, aya Lailatul Qadar. Ieu Lailatul Qadar kan biasana urang masuk dihitung teh tanggal lilipuran leres. Kayak mimiti teh itikaf teh tanggal 2 hiji. Jelang sapenting 23, jelang saeutik 25, jelang sapenting 27, jelang deui gawe 28. Dek naon cenah rek itikaf di mana? Di masjid. Rek naon dungan Lailatul Qadar, datang ke masjid kerek. Da lain salat atau ngadan kerek lain zikir bareng eta mah kita hees. Leres. Tamakana Lailatul Qadar teh ye saur Imam Ghazali nya saur Abi Hasan Sazili Lailatul Qadar teh datang teh dina malam-malam eta padahal mah ieu Lailatul Qadar teh di awal itu saya tuh mantap naon ari Lailatul teh mantap inna anzalnahu fi lailatin. Jadi hartian kalogat teh sok dihartian penting. Padahal Lailatul teh waktu artinya teh. Jadi Lailatul teh adalah waktu. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di malam Ramadan ini? Makanya Lailatul yukhtasu bihas salim bitajali khasin. Lailatul hiji waktu ya yahtasu yang dikhususkan ini waktu untuk siapa? Bihasalik bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Jadi kersalikin Pak menang Lailatul Qadar teh. Ari urang kasut salikin henteu. Ari ibu jeung bapak ngiring jadi salikin apa henteu? Henteu. Atuh moal meunang. Nah, dari salikin teh orang yang menempuh jalan menuju Allah. Kunaon? Ku salat, ku puasa, ku zikir, ku khotaman, ku manakiban, ku baca Quran, ku tarawih, ku tahajud. Eta teh perjuangan salikin. Mantap lamun hayang meunang Lailatul Qadar kudu daek taroki. Apa taroki? Lain ditaroku aki-aki. Taroki teh naik. Lain naik ka luhur, naik secara hisi. Mindahkeun makom. Urang puasa teh panieu dituntut keur mindahkeun makom. Nu tadina keur puas keur memeh puasa mah, urang teh teh dina makom naon? Kan ayeuna dina bulan puasa mah geus aya makom sobar. Sobar tina naon? Sobar tina nahan dahaga jeung lapar. Da teu urang teh lain eueuh tuangan teh teh taruang teh. Nya teu lain teh aya leuteun da tuang jeung leuteun mah aya, tapi kunaon teh di dahan? Kapan teu keur menuju Allah? Waktuna ditantukeun ku Allah. Tah eta teh ngaranna teh taroki. Keur naek hayang nepi ka Gusti Allah. Ngalangkungan ibadah puasa maka ku puasa teh ya ku puasa teh nafsu teh dikendalikeun. Nafsu teh dikendalikeun. Pancena setan cenah diikat bulan puasa mah nya setan apa ditalian ari nafsu ditalian teu. Dan nafsu mah teh ditalian kitu. Ongko urang mah hayang taroki jeung suluk nerbang ka Allah nya ari urangna teh hati-hati sabab dina taroki rek lempang ka Allah teh aya nu ngahalangan, aya nu ngagoda saha setan. Da setan mah teh ditalian sabenerna mah. Da setan mah aya dina diri urang. Ditalian sok teh lamun jelema nu eling ka Allah dari teuing ka Allah mah setan teh ditalian jiga urang we ongko puasa ka setan ngamusuh ari pangajakna dituturkeun. Naon diantawisna nafsu, nafsu kana naon, nafsu kana sare jeung barang dahar.
sok da bulan puasa mah tuh kana dahar teh jadi nafsu kan. Raos ge ibu ibu jeung ku bapak. Eta ti isu ditungguan hayang nepi ka magrib leres. Dan tuangan teh dikumpulkeun anu. Leres tibalanya isu-isu ka tukang sayur. Sagala geus dibeli, sagala geus diasakan, sagala geus aya dina meja nungguan waktu magrib. Nah, da memeh buka teh masih keneh ingin ka hareup. Nya nepikeun ka macet ka di hareup teh hese rek ngaliwat ge. Papuliin jelema teh turun jeung mama da biasana ge kalah si mate ka hareup atuh. Bari bulan puasa mah ingin ka hareup ka ditu. Bareng jeung incu kalau kebejan nama ada ngabuburit dan datang kali itu teh tinggalian teh nya ningali bala-bala teh aduh jadi kubetang oh ningali dahar ningali itu ningali ieu nepikeun ka eta jajanan budak aci jeung telur pun asam meunang kitu da meuli atuh jeung itu dibeli cek mah teh asam meunang nya di mah teh ge asa hayang da meuli datang minta ka imam nya di ditu mah teh naon adzan maghrib begitu adzan tiba naon urang ngaleut cai sagelas langsung puasa terus teh ketika geus wareg selera nu tadi menggemu-gemu hilang saketika terus tapi nafsu mah tetep masih keneh teleungit eta ruangan menang ngumpul di sore teh da masih keneh aya dina meja teh bener tuh ngan ku sabab ruangan kaburu wareg ku cai segelas teh aku kolok samangkok kaburu datang waktu isya teu kaburu tah tuan teh kumaha cek nafsu tong di dahar ayeuna darek tarawih engke we balina urang serang deui bener datang ke masjid di imaman kulo lemot alah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ala asal nyawadanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allah, istimewa harus. Tungtung nama ya salat tadi bawa ke imam dulu teh geus mulai makruh hate. Ieu salat teh harus. Sakiran 23 hanya kalau ka dieu tuh coba ulun kata tangan 11 mun ieu ulun tarawih. Geus hebat atuh setan. Lalu geus hebat tuh setan. Kumaha beres teh tarawih teh jam 8 kurang sabaraha. Panon teu kuateun kaburu tuluy. Kumaha ceuk nafsu engke tuangan teh urang dahar bari saum. Kusabab pakuangan beda jeung urang, ari urang mah mun turun teh pan leup sarek korejat, urang trek lila sareng ti urang. Nya, leup sarek korejat geunta cenghar deui urang kitu we urang mah naon? Hawa pakuangan laparan kosong. Beda jeung penting bade istiwasian teh langsung plok kerek eta. Teu nyaho begitu udang dage kabeurang. Eueuh waktu keur dahar nyolot teh. Leres dapat ukur tuang lagi sabaraha menit ka ursa. Kumaha ceuk nafsu teh ieu tuang nu aya keneh dina meja simpen keur isukan dina kulkas. Bener, garadu kulkas garadu. Begitu berai beurang eta nafsu beda deui. Cek nafsu teh piraku rek buka kudahareun nu kamari. Nya, tungtungna teh balanya deui we. Poe kadua, ibu sadayana seperti nu kamari. Kitu ka nafsu teh kana tuageun kan. Teu sadar tah ada
setan hiji-hiji na jebakan anu paling jatuh cek setan. Ada tuh ayeuna teh Bu, ari poe kadua mah beres eta buka teh da aya hayang pan tarawih mah moal loba teuing ayeuna mah arek rada sedang we nu penting kuat datang ka masjid meunang imam ieu mah patas. Apa ieu patas? Anu teh teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah itu aja kalau nah saudara kamu jelong kan gitu. Karena Allahu akbar karena Allahu akbar. Tungtung nama eta salat teh terus langsung KKM Pak Ustaz cing atunya imam teh bener nu kamari lemot nu ayeuna gancang teuing pade ka teh depak tarangnya teh ka imam teh sahadeung ieu teh ternyata ibu sadaya lain salah imam tapi kurang ibadahna bareng jeung nafsu. Di mana ibadah bareng jeung nafsu sanajan lillah sanajan sakedeung moal karasa nikmat sabab ibadahna teu bareng jeung Allah sabab bareng jeung nafsu. Dua poin tadi kubrageun ku setan. Tuh. Ieu ternyata tuangeun teh anu teu beak teu sadar geus 3 poe kulkas minum. Bener. Kumaha cek nafsu tong dipijeun eta tuangeun teh lebar. Kumaha atuh haneutkeun. Geus kamanakeun ka masjid dikirim ka masjid. Nya atuh datang ka masjid jalma anu parwasa cicing di masjid ya asongan kolot haneut rata-rata tanya dan di dalahar ku kabeh nepi ka imam. Nah, ari beres maghrib eta imam jeung jamaah krusial muncul kabeh. Gara-gara ngadar kolot geus 3. Kumaha cek Allah dina Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, moal meunang ganjaran anjeun sadan sedekah loba lantaran nu dikeuna perkara nu anjeun geus tersebut. Dua poin. Ternyata ibadah urang teh ya masih kene naon teh ya ibadah anu dibareng jeung nafsu mah ternyata moal nepi eta ibadah ka Gusti Allah. Ternyata ibu sadayana ieu puasa teh paingan cek Kangjeng Nabi. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'aths. Loba jalma puasa, rubana ge cek santri mah rubba li taksir. Loba jalma puasa. Akan tetapi laisa lahu min siyami teu aya tina puasana teh teu meunang ganjaranna naon dan teu narepi ibadahna ka Allah ngan ukur ilal ju'i wal 'aths ngan ukur meunang gawe jeung lapar lebaran awak begah. Ganjaran mah teu meunang nah sabab ibadahna bareng jeung nafsu. Mantap lailatul yutasubiha salih malam ayeuna ieu malam khususkeun keur jalma anu salih, jalma anu hayang lempang nepi ka Allah, anu taroki jeung suluk. Taroki ayeuna naek suluk lempang ka Allah supaya naon? Supaya ngabebaskeun diri dina perbudakan hawa nafsu. Eta nu hese. Hese teh hayang membebaskan tidak perbudakan hawa nafsu. Mata keningnya saur tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dina kitab Sirul Asrar aya bab khusus didinya tentang puasa syariat jeung puasa hakikat ataupun puasa torekat. Puasa syariat mangga ukur tadi pindah dahar unggul. Dan tak dibagi kutuan saya ayat 3 tahapan jelema nu puasa teh. Hiji aya puasana umum, nu umum banget ukur pindah dahar unggul jeung kitu. Nu sejenna mah teu ngiring puasa. Nu kadua puasana solihin, ari puasa solihin mah puasana para wali-wali Allah. Eta puasa solihin mah anggota badana kabeh ngiring puasa.
pananganana sampeanana socana cepilna dina naon dijaga tina perkara nu diharamkeun ku Allah zahiran wa batinan. Anu katilu mah puasana para nabi, puasa para nabi mah disagedengan anggota badanana ayeuna puasa jeung hate-hatena ge puasa tina ngareret kal salian Gusti Allah. Urang mah pan masih kene ngareret lian Allah atuh berpuasa ge. Masih ngareretan puasa karena baju lebaran. Teu kumaha puasa teh jaga can beli baju. Senajan ganti jaba imah masih kena pikiran dunia. Nu akhirna puasa teh jadi berat, lebaran teh jadi berat terus. Dan diukurna ku urusan dunia. Ya, mantap lamun ayeuna dina hate urang aya nur kamarifatan ka Allah. Aya nur ma'rifat dina hate urang kumaha? Saur Abdullah Al-Hijazi dina kitabna manis tanara qalbuhu bi nuril ma'rifat la yakunu qamun intahu minan dunya. Lamun dina jero hate urang aya nur kamarifatan ka Allah la yakunu qamun intahu minan dunya moal aya kabingung karupa urusan dunia. Ari ibu jeung bapak lupa keneh duit butuh teu butuh. Nah duit butuhan ka urang, nah urang butuhan ka duit. Cing rek nanya di mah, ari urang butuh ka duit apa duit butuh ka urang? Urang butuh ka duit. Ya nya mantap pasti duit nanti lompatan. Di alat di dieu lompat ka dieu. Di teu dina saku kaluar deui kana saku batu. Mantap dan ukur terima kasih we, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh tah. Naon sababna? Sabab jadi teh da duitna dijadikeun tujuan. Tong dituju duit mah tuju nu bogana saha Allah. Duit ya dengek. Lajang rek lebaran naon urang teu butuh ka maneh, tapi kami butuh ka Allah. Keun bae lebaran teu ganti baju oge nu penting di baju. Terus, itu kali kan penting di baju kan? Terus, nu penting mah di baju, kalau di baju ya kan main nu penting mah. Kan main kalau di mobil ya nu penting ini make. Tuh, terus, mantap tenang diajar zikir dan dikasihnya. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi ketenangan. Gitu. Nu dikejar teh taroki hayang lempang ka Allah ku bulan Ramadan, hayang ngesian waktu ku berbagai ibadah. Ku tadarus, ku salat tarawih. Tadarus ke ti awal reueuh. Nepi ka akhir. Masih tadarus ke geus taramat. Dan itu mah di abdi geus taramat. Oh sarua, kok di dieu mimitina bener-bener. Dan tanggal 15 teh geus narimu putus tamat. Ibu rek kamana? Pak Ustaz cenah alhamdulillah geus bebas aya bajar teh. Itu rek kamana? Tadarus atau spontan cenah. Terus aya rek kamana? Aya mah tinggal nyantai, eta nyantai. Kapan tuh 10 akhir teh urang teh keur taroki eta ngalawan setan. Sabab dina bulan Ramadan teh nu sadayana waktu teh kan kabagi tilu. Wa awalul rahmatun wa awsatuhum maghfurun wa akhiruhum itqun minanar. Tayeu teh fase waktu nu katilu ngabebaskeun manusia tina api neraka. Kasut teu urang jaman dibebaskeun ku Allah tina neraka. Apa kan mantap perjuangan anak. Mantap di awal oge geus katinggal ti tanggal 1 ge banyak begitu sebulan Ramadan teh masjid lebih ka pinuh. Pada dasar nu biasa dihareup teh kabagian pangkukanna. Dan geus piang kudu alalanyar. Ceuk urang teh kan antep teh kudu ribu da eta mah pangkuat teu lila. Da bener. Nya geus tanggal sakieu mah nya pemain inti deui we. Masjidnya jadi ngalegaan. Heeh. Naon sababna setan teh cicing setan teh. Setan teh cicing Pak. Geus buku ngagoda di jero, di luar ge digoda. Cik setan tenang lamun jero na geus kagoda, luar nama babari. Da jero na kagoda. Tah makana jalma anu meunang Lailatul Qadar teh jalma anu bisa mabebaskeun dina tina hawa nafsu. Tah
Terus salikin teh jalma anu lempang ka Allah kunaon taruh kijeun sulukna teh bintajali khosin kalawan tajali ka Allah. Tah urang mah dina makom eta teh sing bisa tajali. Naon tajali teh awak jeung makhluk hate jeung Allah eta tajali. Keur salat, keur baca Al-Qur'an, urang teh sing santai, ulah rusuhan atuh rek ka mana. Salat teh sing tartil keur mah heueuh salat sunat urang batulah. Jadi salat jeung nafsu, coba salat urang teh nyantai bareng jeung khusyuk dari kamarana atuh. Gitu. Bintajal wasin tajal. Mantap ini disebutkeun aya ayeuna Lailatul Qadarna abidin, aya Lailatul Qadarna muridin, aya Lailatul Qadarna wasilin, aya Lailatul Qadarna arifin, aya Lailatul Qadarna salikin. Ya, ieu salikin urang mah anu suluk hayang leuweung ka Allah. Mantap. Sedangkan ia hayang mencapai gelar ayeuna urang menang Lailatul Qadar teh tentunya harus ada perjuangan. Itu perjuangan teh kudu sungguh-sungguh. Makana diajarkeun di urang dina tarekat aya disebut zuhud. Naon cenah Bu? Zuhud. Apa zuhud? Aya jihad, aya zuhud, ada jihad makujim, hadal, eta jihad, ada imah zuhud uzai. Nah, naon cenah ari zuhud? Di dia saur ba'dul hukama para ahlul haqiqah, ahli tahqiq. Wa an ba'dul hukama anau qala az-zuhdu khamsu hisalun. Ari dina zuhud teh aya 5 rahasia. Lamun urang ieu hayang lempang ka Allah kudu boga sifat juhud dina hate. Naon ari zuhud teh nu kahiji teh as-siqatun billah, percaya ka Allah disebut iman. Ari iman teh naon? Lamun ningali dina kitabnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, anjeunna gaduh kitab, kan setiap waliullah mah gaduh kitab. Lamun aya jelema ngaku-ngaku mursyid, wali tanya boga kitab henteu. Lamun teu boga kitab karangan eta mursyid abal-abal pun dipercaya. Da mursyid nu asli mah gaduh kitab. Guru Agung Pangarasana Abah walaupun alim kitabna gaduh namina Miftahus Sudur. Tarekat nu lain Tuan Syekh Abdul Qadir Jalali gaduh namina Sirul Asrar. Aya setiap Syekh Abdul Muhyi gaduh kitab Sunan Gunung Jati gaduh kitabna. Naon kitabna? Jamiul Mughni kitabna teh. Ta saur pangarosana Syekh Abdul Muhyi Pamijahan rahimahullah ari ngaranna iman teh anu percaya ka Allah teh at-tauhidu wal ma'rifatu. Jelema anu nganunggalkeun Allah bari ma'rifat ka Gusti Allah. Tapi jelema geus ma'rifat ka Allah, ma'rifat kana sifatna, ma'rifat kana afalna, nepi komo kana ma'rifat kana zatna, tajal manu menang Lailatul Qadar teh bisa tajali ka dinya. Hatena qalbuna tajali kana sifat, ruhna tajali kana asma, sir tajali kana zat. Lailatul Qadar teh lain dina bulan Ramadan wae, luar-luar bulan Ramadan ge aya Lailatul Qadar teh keur ahli-ahli Allah mah nu laleumpang. Urang malumpang wae ke Lailatul Qadar teh di bulan Ramadan hareup. Itu padahal di ayeuna kana ge ti bulan lain lagi aya. Kan urangna teu apal we. Ya, makana dzikir teh sing bisa ngalahirkeun as-siqatun billah, jalma zuhud hatena percaya ka Allah, teu aya karaguan dina urusana wae, yakin bahwa naon perkara nu datang ti Allah kabeh ge sae. Mantapna dina bulan Ramadan ngadua ka Allah, dina ngaduana ge beda antara doana abidin jeung doana wasilin jeung arifin beda. Ari doana arifin mah dina ngadoana teh teu aya tujuanna naon, ngadoa teh aya mah ibadah we ka Allah. Kitu. Ari abidin kumaha? Ari abidin mah ibadah ngadoana teh karena boga kahaya. Abidin mah boga kahaya menta we terus ka Allah.
Mantap lamun ku Allah dibere sesuai jeung kahayangna teh disebut teh alhamdulillah. Nuhun Gusti cenah dikabul paminta abdi teh. Abdi dinta kumaha lamun teh dikabulna hanya Gusti teh teu nyaahun dipenta teh dibikeun wae. Tah abdi din. Da abdi din mah tadi teh anu naon? Anu itimad kana ganjaran. Asup ka surgana teh boga kayakinan ku ganjaran. Mun urang boga ganjaran salat, zakat, puasa, haji, asup we ka surga eta mah abdi din. Tah Ari arifin kumaha? Arifin mah geus tajali ka Allah, geus teu boga tujuan naon dina ibadahna. Salat tadikirna ge geus atujuan geus ilahi anta maksudi waridoka ta eta arifin mah. Geus teu ngaku, geus pana arifana teh geus teu ngaku boga gawe. Bisana alusna daekna lain gawe urang kabeh ge gawe Allah, daekna didaekeun ku Allah, rajina dijadikeun ku Allah, kuatna dikuatkeun ku Allah, bisana dibisakeun ku Allah. Berarti kabeh ge tapak damel Allah. La ilaha illallah mawjuda illallah. Teu aya nu digawe ku abdi kabeh ge tapak damel Allah. Eta arifin mah geus teu aya beban kitu mah. Geus teu aya beban. Daya naon wasilin zaman usul nepi ka Allah. Iya nu hebat mah. Ya, tidak salat teh nararepi ka Allah teh. Wa rusul. Ari usul teh naon nepi na hate ka Gusti Allah. Ku tajali mata kurang keur berusaha dina puasa, dina luar bulan puasa, tetep hate tong leupas jeung Gusti Allah. La ilaha illallah. Mata kopina tong leso. Kajian kaki laksa detik oge nya buru-buru sambungkeun deui gitu. Mantap dina salat ibu bapak satidakna urang keur salat teh dua. Hiji kawajiban zahira, dua kawajiban batina. Naon kawajiban zahira? Sesuai jeung ilmu fikih dina puasa, dina salat. Naon kawajiban batina? Kewajiban anu batur tadi jeung hate duanana kitu. Mantap begitu urang keur salat, keur ngaji, keur puasa, sing tajali hate ka Allah, urang keur maca rasakeun dibisakeun ku Gusti, urang keur lempang sing rasa, urang teh dilempangkeun ku Gusti. Mantap qalbuna teh ngedukur diucapkeunana zikir. Nah eta cita. Nu kadua zuhud teh wa tabriku anil khalqi. Jalma nu zuhud mah anu teu ngagantung ka makhluk, ngagantungna ka Gusti Allah. Teu ngagantung kana naon? Ka Allah we hungkul. Urang mah pandina naon ge masih kana ngagantung kana tuangeun pan nya. Henteu ngagantung ka Allah. Mantap naik naon? Erek salat teh kudu dipiluhan we. Patuangan teh kudu hareuna abeh kuat cenah. Dalam teu kuat mah leuleus cenah Pak Ustaz. Padahal mah lamun dirasakeun da anu nyeun kuat teh lain dahareun. Saha? Allah. Nu nyeun kuat sabab tuangan teu boga kakuatan, teu bisa nyeun kuat, teu bisa nyeun gagah. Nu bisa nyeun gagah saha? Allah. Dina waktu ibu ngadahar eta kolot jeung sanggup kana patuangan, Allah nyeun jagjag, lain gawe sanggup jagjag teh gawe saha? Gawe Allah. Ngan urang mah kurang percaya we ka Allah. Atuh da cenah teu dahar mah bisi lulus. Nya. Mentak dilatih ku puasa, cing jadi bere puasa. Kuateun teh bener Pak, ku puasa mah lelehe. Kijeun nanti meni cileuy. Teh kenal puasa. Ku biasa buri ngas teh kieu. Ada. Tah, kitu Pak. Dah makana watak pribadi halki jangan bergantung ke makhluk. Tong boga tekad dina hati urang bahwa nyeun kuat tah hadir tapi Allah. Urang mah teu butuh karena dar butuh na ka Allah. Da kenal dahar lobari awak leungeus bener. Bener Bu? Dahar lobari awak leungeus. Ibu ge sok leungeus lamun dahar loba leungeus dipake salat. Allah keleuyeun kolea lalu eta dawat tuangeun teh. Nya mantap tong ngagantung ka makhluk, kudu ngagantung ka Gusti. Dina urusan naon wae, gantungkeun hate ka Allah. Ambil teu pusing. Urang pusing mikiran itu, mikirkeun eta. Ku Allah ge geus diatur. Teu dipentagi ku Allah dipikeun. Ya Allah mah nyaho waktu, nyaho butuh. Mantap dina ngadoa mun hayang genah kana hate kok digejaan. Dina ngadoa tuturkeun ka hayang Allah, tong nuturkeun ka hayang urang.
Dan nyen capek mah urang mah Allah supaya nuturkeun urang eta anu nyen capek mah. Coba lamun urang nuturkeun ka hayang Allah. Hamba nuturkeun ka hayang. Jadi urang mah ngadoa teh nuturkeun ka hayang Gusti Allah dan datang ti Allah maka bege alus. Kan ieu juga yakin. Wa min hasanatin fa min Allah. Datang ti Allah maka bege alus. Ngan cenah geuning iman kana alusna qadar jeung gorengna qadar ti Allah eta mah ceuk urang. Urang mah sok mambak qadar teh aya nu alus anu goreng. Ceuk Allah maka bege alus. Ngan urang mah teu apal Allah. Tuh, leres. Kunaon ceuk ibu lebaran ieu teu beli baju. Ceuk ibu cenah bari cenah teu beli baju jadi teu ka mana-mana anu cenah era baju lagi butut. Tapi aya kalusan. Naon sababna ibu jadi teu pamer, bener teu? Teu pamer baju kan. Pada bulan lebaran makan ke hiji pamerna teh aneh jelema jadi kuburan jelema teh. Pamer baju teh di ditu di lemur. Oh di ditu di tasik. Teh di dieu mah. Sarua kitu. Dan jelema make baju alus teh brai burung brai teh di kuburan teh. Nah, jadi urusan dunia tong digantungkeun serahkeun ka Gusti Allah. Nu saterusna ciri jalma anu teu teh wal ikhlasu fil amali. Ikhlas dina amal teh eta. Ali ikhlas teh bila alapatin teu aya ngagantung kana naon, karena Allah we. Gitu. Coba karena Allah we diburuhan teh diburuhan maka serahkeun ka Gusti Allah. Nah, terus nanti nu ka salanjutna wa timali dzulmi jeung narima non ujian. Kudu siap hayang lempang ka Allah mah kudu siap narima cacian, makian, hinaan, ejekan, koyokan keun bae disebut gelo keedan keun bae. Urang masuk teu kaopan, kudu hayang lempang ka Allah, karang disebut jelema bodoh pundung tong sok pundungan. Sok-sok aprobasi ka. Kapan dina tanbih sok dibaca, mentak tanbih teh amalkeun teh dibaca wae. Ulah medal sila upama kapanah naon artosna sok. Tong sok pundungan. Ieu mas bos-bos pundungan, bos-bos jang hilang kamana ceis teu ngaji ieu hate. Oh aya ceis aya. Mentak pegang awak pundungan. Oh betul. Oh berbeda. Lintung ya halus. Halus lintungnya 60 kilo. Balik lagi di laut musalaki 30 dosa salaki di hampura Allah. Mantap balik lagi sok dilalahun dan di hampura Allah. Nya, mantap eta tanti ti amalkeun lain ukur seremonial. Kada kurang dibaca we tuluy nepi ka hafal eta ucapan. Tapi eueuh menyerap kana hate seutik. Tuh, berarti malu tuh. Tuh geus diwaris cacianana, makianana, hinaanana. Kita kana dikir ke bese kelebat mahina. Naon cenah dikir tarik-tarik Allah batu torek. Haruna meureunnan Allah teh ceurian. Ceuri sia torek mah. Lain ceuri Allah. Ya masuk aneh mun keur dikir tong tarik-tarik teh kata Allah batu torek. Allah mah teu boga ceuri jiga urang nu halapatul hawadisi. Rek tarik, rek ngadorobo, rek rentek ka kupingna sami ku Allah. Sani mulai beda, mereka geleger, make son 10, tetap sarua. Terus cenah kunaon eta dikir, la ilaha illallah, ciri aing nu mereka ciri aing. Ari cenah kadenge lain ciri nu ieu tah ciri hate. Ngarasa teh jadi jelema torek. Cing rek naros ieu. Ari doma uping doma ngupingnya dalam dipanggil baik gitu, so pintar ngupingnya doma gitu nya kadang enta ada masalah dalam ayah jauh nadi itu teh mun hayang kompor aya di kamar komo manuk banyak manuk nu berboger pada terus teh bacieun we aya teh di kamar teh leuh naon eta teh hartina nguping jadi dikir tarik teh ya punten Bu. Dikir tarik teh lain bisa kena ayeuna Allah torek da Allah mah sanes makhluk nu torek teh ceuli batin kurang ceuli ruhani kurang ieu cenah nguping nya nguping sora mah ari eta hate nepi teh ka panggilan nu boga sora nu nyeun sora ieu kan urang yang nguping ye urang cepil nguping kana sora ari urang bisa nyerang usaha kusaha? Ku Allah. Ieu teh soran teh pertanyaan Allah. Urang boga akal
mikir mikir cek urang teh ieu tanya ari eta sora saha mini genaheun sora si anu paingan atunya sorana mini genaheun nepi kadinya ta jelema lolong ibu datang ke Pangandaran foto-foto di mana Bu di Pangandaran naon hasilna ini di indah sia di teh dipoto tinggal ibu gitu nya di alam tata teh jelema lolong ta jelema torep gitu teh kada tong dari hate tak aku malah nyaritakeun dohir ieu nyaritakeun batin ari jelema torep kumaha nguping sorak teh nepi ka nyieuna padahal eta teh pan pertanyaan Allah saha nu nyieun rupa teh cek hate saha nu nyieun alus teh cek hate jadi urang ningali rupa nguping kana sorak teh teresep kana rupana teresep kana sorana tapi resep jeung inget kanu nyieuna saha Gusti la ilaha caca ning dibimbing ku guru mursid hate ngagaleong wae komo lamun teu ta eta jadi tekan tong pada cenah kapuping eta cenah aya jelema kuping adan tapi teu salat eta mah lain torek modal leres teu kan jelema teh dohirna nguping tapi batin teu nguping aya nu teu nguping nu kumaha di mana salat bisa urang daek urang alus urang teu diakukeun gawe Allah eta jelema nu torek da ari jelema nu nguping mah teu ngaku sanajan salat sanajan lain gawe abdi gawe Allah dina alus lain alus abdi dialuskeun ku Allah dina daek lain daek abdi didaekeun ku Allah Allah boga gawe abdi mah teu boga-boga leungit sombongna leungit ujubna leungit riyana naon sababna sabab ngarasa diri teu miboga la ilaha urang itu tukang zikir masih kene sok berpak dadanya nya ta eta teh eukeun wae sakitu ge alhamdulillah nya minimal geus eling berarti lamun eringat tareh cager kapan jelema hayang cager teh kudu ngarasan boga penyakit terus Bu ayeuna hayang cager aya ngaku datang ka dokter ieu sakit enggak dokter saya sehat tapi diubarin ku dokter begitu datang ka dokter beja penyakitna ieu tah urang ge kudu ngaku mun abdi teh sombong mun abdi teh riya mun abdi teh ujub datang ka mursid kumaha mursid diubaran mantap ciri mursid anu asli lain mursid abal-abal dicontohkeun kieu mursid nu asli mah seperti bapa induk anak eta ciri mursid cinggara sokros ke urang induk bapa ka anak juga kumaha nya ada Bu nya teh induk ka bapa ka anak nya tah mursid teh leuwih ti kitu mursidna mantap kadinya idza wajadta mursid tasil ilallah jelema nu paminjam mursid eta alamat rek usul nepi ka Allah eta urang kudu alhamdulillah dibere bimbingan guru mursid sanajan dohirna teu aya pan batinna ngabimbing kan ieu teh bimbingan abah nepikeun ka aya manaki bungal bulan teh leres ciri ning abahna masih kene hiru dohirna teh aya sote mantap nepikeun ka mursid mah tanggung jawab jeung dahar-daharna ade tong ragu-ragu ka mursid tanggung jawab jeung daharna mantap sok beres manaki kalahar di mana-mana nya manaki di dieu dahar manaki di dieu dahar kamu ustaz bapaknya dahar ongko jadi bahanan ongko oh itu biasa biasa hari itu biasa mah biasa nah gitu nya berarti dina barokah kartos ibu bapak oh geus ke hartos sakitnya mudah-mudahan barokah mudah-mudahan ilmu mudah-mudahan surah biasa ngamalkeun wa tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.